Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Apa kabarnya? Tepang deui sareng ibu dina video pangajaran basa Sunda anu salajengna. Bertemu lagi dengan ibu pada video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Hideuk pasti kungsi nonton atawa mintonkeun hiji drama. Tah, dina pangajaran atau video pangajaran ieu urang bakal ngabahas ngeunaan naon sih drama, khususna drama di tatar Sunda. Kalian tentu pernah menonton atau memerankan sebuah drama. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai drama, khususnya drama di tanah Sunda. Drama teh asalna tina kecap dramoi nu mangrupa basa Yunani. Nu hartina teh niru atawa niron-niron. Sedangkan dina kamus LBSS, drama teh mangrupa tina basa Walanda. Nu hartina bisa carita sandiwara nu matak sedih atawa carita nu matak pikarunyaeun atau pikasediheun. Drama berasal dari kata dramoi, yaitu bahasa Yunani yang artinya meniru atau memerankan. Bisa dicendeken wangunan tina drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atawa dialog antara para palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejena nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atawa pagelaran. Drama adalah karya sastra dalam bentuk percakapan antara para tokohnya yang dibarengi oleh keterangan-keterangan lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan penampilan atau pertunjukan. Ciri-ciri drama nu kahiji teh dina drama mah ayana konflik atawa emosi nu khusus disusun. Pada drama adanya konflik atau emosi yang khusus disusun. Drama termasuk ke dalam karya sastra baru. Drama oge disebut nama biasana sastra lalakon, sabab di drama mah jalma-jalma teh ngalalakonan atawa merankeun. Drama disebut sastra lalakon karena dalam drama setiap tokohnya itu memerankan sebuah tokohnya. Drama di tatar Sunda teh beda jeung drama nu biasana. Nu kahiji aya nu ngaranna longser. Longser nyaeta salah sahiji kasenian anu mentaskeun carita nu miboga nilai-nilai luhur nu raket jeung kahirupan masyarakat. Sarta dina pagelaran longser teh biasana dibarung ku nayaga, pamain jeung bodoran. Oge pakakas pikeun nyaanganana teh disebutna oncor. Drama di tanah Sunda berbeda dengan drama yang sering kita lihat. Ada salah satunya yang namanya longser. Longser adalah salah satu kesenian yang menampilkan cerita yang memiliki nilai-nilai leluhur dan erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Serta dalam pertunjukan longser biasanya diiringi oleh gamelan, candaan, dan juga pekakas yang berupa oncor atau seperti obor yang tujuannya itu untuk menerangi si pertunjukannya. Nu kadua aya gending karesmen. Gending karesmen teh nyaeta drama anu pagunemanana teh antar tokoh dilagukeun. Siga mirip lamun di Indonesia mah drama musikal. Gending karesmen adalah drama yang percakapan antar tokohnya dilakukan atau dinyanyikan, seperti yang sering kita lihat ada pada drama musikal. Unsur-unsur drama. Unsur drama teh aya 4. Aya palaku, latar, jejer, oge galur. Palaku atau tokoh nyaeta jalma anu ngalalakonan carita.
seseorang yang memerankan dalam cerita. Latar nuduhkeun di mana jeung iraha kajadian dina eta carita teh lumangsung. Menunjukkan di mana dan kapan kejadian dalam cerita tersebut berlangsung. Galurna nyaeta runtuyan kejadian anu ngawangun jalan carita. Alur yaitu rangkaian kejadian yang membangun sebuah jalan cerita. Jejer atau tema adalah inti pikiran atau puseur implengan pangarang anu kagambar dina karyana. Tema adalah inti pikiran atau ide pokok pengarang yang tergambar dalam karyanya. Hal-hal dina drama. Aya sababaraha hal dina drama nu kahiji aya candraan nyaeta bagian dina drama nu dibacakeun. Bagian dari drama yang dibaca atau dinarasikan. Babak nyaeta babagian tina pintonan atau pembagian dari pertunjukan. Aya babak hiji, babak dua, jeung seterusna. Adegan nyaeta wangun-wangun carita anu diperankeun. Bentuk cerita yang diperankan. Prolog nyaeta bubuka atawa panganteur dina carita. Pembuka atau pengantar cerita. Dialog nyaeta paguneman antar tokoh nu keur merankeun. Percakapan antar tokoh yang memerankan. Epilog penutup atau pungkasan pintonan atau penutup cerita. Terakhir, skenario nyaeta naskah nu diperankeun. Naskah cerita yang diperankan. Tata krama metakeun drama atau tata cara ketika kita akan membuat sebuah drama. Nu kahiji, menyusun kepanitiaan terlebih dahulu. Kedua, nangtukeun para pemain, sutradara, jeung oge jadwal latihana. Urang kudu bisa nentukeun saha tokohna. Menentukan tokohnya, sutradaranya, dan jadwal latihannya. Tilu, latihan vokal. Tuluy ngolah paramon atau mimik jeung ekspresi tubuh. Kita juga harus latihan vokal dan juga mengolah mimik juga ekspresi tubuh. Terakhir, kudu kompak jeung tertib. Kita tentunya harus kompak dan tertib agar drama tersebut bisa diperankan secara baik.